Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Hari si Ratna ngagadakeun tayanya, jeung pesan kue segala duh. Tapi teu naon kata, itu ngitung latihan. Kan sanunya ho ieu mama nanti jadi boga toko kue gitu pan. Sanu apal? Mama Neng, aduh. Har, kada labu ya? Nya moal atuh mama Neng, buara magis ahli ieu. Apana alumni anak jalanan. Si boy teh geuning, di mana? Geus di kaler mama Neng teh geus ieu. Balanja tarigu dan kawan-kawan. Alah, jigana ieu markeun kue euy. Sanu ulang tahun. Aduh. Wah, ulang tahun. Ieu mah nyeun kue teh pesanan si Ratna. Oh, gitu. Tapi kela ieu teh pesenan. Emang mama Neng jualan kue nama? Henteu Bu Erna, ieu mah kamari we si Ratna pada dibere tester, terus cenah manehna teh dek kape dek catering, jadi pesen kue ka mama Neng. Oh, gitu. Tapi nah atuh Ibu Erna mah teu kabagian ieu testerna. Nah dilewat. Har, Bu Erna ge hayang ieu teh. Pengen teh embung ieu. Nya hayang atuh mama Neng aya dibere mah, moal nolak ieu. Nya geus atuh engke geus asak ieu mun aya susah sesa, ku mama Neng digeroan nya. Siap atuh ari kitu mah diantos mama Neng. Ngan si Ratna kapila teh eudeuh naon ieu? Panggil sebejaan, tadi dek catering. Oh, pengen tadi bawa ol ya. Naon eta Ibu Erna jeung bawa segala ya. Booking online. Menisok suudon ya ka batur teh ya. Teu meunang pamali. Heure atuh, Mama Neng, apal teu? Apal naon eta Bu Erna? Kan kieu Mama Neng, penting teh Bu Erna teh geus di warung Mang Ian nya. Nah, pas dek ngalewat ka anu Imah si Ratna di belah dinya we nya. Bu Erna teh ningali aya lalaki ieu di harapan Imah si Ratna teh. Alah, meni sararian gitu ya. Wah, gitu maling mah. Teuing nya eta. Soalnya nya jelema teh mamakai helm, gitu helm lagi tibalik ya. Jeung mamakai celana pondok. Bu Erna, ayeuna mah nya teu bisa ditinggal tina outfit ya. Ada outfit setelan kantoran gak maling mah nya maling we. Komo duit rakyat. Oh, heuh nya bener. Terus kumaha atuh eta teh Bu Erna? Lamun teu salah mah nya geus setengah jam eta jelema teh ini. Nah, itu Bu Erna jeung apa sagala eta jelema setengah jam nungguan hareupeun Imah si Ratna. Ditungguan ku Bu Erna. Nya heueuh atuh Mama Neng. Da kumaha atuh Bu Erna teh bingungnya eudek disampeurkeun kitu. Sieun maling, mangga. Sarta sieun maling Bu Erna teh eudek disampeurkeun ku Bu Erna teh sieun katinggalan info. Jadi ku Bu Erna tungguan we eta di bersih Jasmine. Tapi eta si Ratna geus dibejaan acan, jelema hareupeun imahna. Acan eta Mama Neng, Bu Erna teh nya sieun panik eta si Ratna teh bisi kumaha onam. Soalna kan cicing sorangan si Ratna mah di imahna ge. Heueuh oge nya. Atawa atuh ajak monok di imah Bu Erna ieu, bete sosoranganna, karunya bisi kumaha onam. Atuh ari dibawa monok mah meureun si Usep anu kumaha onam teh Mama Neng. Kumaha cenah nya? Oh heueuh nya, bahaya oge eta mau monok si Ratna mah bisa jadi rana. Nya enggeus atuh ari kitu mah Bu Erna balik heula nya teu kuat ieu, lapar geus menggerogoti. Mama Neng, Bu Erna masak sayur asem ieu, bade moal. Moal Bu Erna Mama Neng mah tos seubeuh ieu, tos tuang bari jeung ieu pan eudek nyeun kue jadi bisi ieu bisi hayu hayu Bu Erna hayu. Hayu. Nah, cenahnya jelema teh setiap ditawaran sayur asem pada embung. Sieun kitu. Sieun deudeuyeun jeung mah masalah deui. Sieun deudeuyeun eta mah dibere saeutik sieun kurang kitu padahal mah menta deui we. Tidak ku Bu Erna ge teu burung dibikeun hararese deui ieu. Mama Neng HP motornya yuk. Ini mah kudu butuh bantuan. Malah besok kesorangan. Neng, seneng. Ini naon sih si Mama? Ngupisan Neng kerjaan TikTok teh. Seneng. Neng, mana torek ya? Iya. Kumaha nya aja jadi budak eta? Teu bisa digeron sekali teh kudu we berkali-kali. Aing. Naon mah geron Neng? Naon maneh teh cing mun digeron ku indung teh langsung rekat datangan. Lain hararese we maneh. Iya maneh udah didenge Neng oge. Heueuh didenge eta ge tapi teh langsung nyamperkeun maneh mah torek sugan. Hana itu pencik mama ge lamun geron teh ngadenge lah nyamperkeun. Emang Neng salah. Itu kan. Nimba we maneh mah diomongan ku kolot teh. Iraha mikirna maneh. Teh masalah meni. Jadi naon eta Neng di titah ka dieu teh? Bantuan ieu Mama nyeun kue. Meni nyeun kue wae nya. Harosen teh. Cing ngomong sekali deh. Henteu da.
Mengeus lah mana mah tong mantuan. Ulin we ka ditu lah juk ka mana we bebas. Naon di dege kadon pi emosian. Init ka ditu? Hah, nya enggak soal kitu mah. Ngan sampe me init atau apa degeun heula nya? Kok ngusir geura tapi nitah nih. Anu apa nanya? Aduh kurang eta nanti omongan we. Jintu omongan mun geus capek ya mah teteh dah ka budak eta. Ya tuna di mana? Tuna we eta di handap lah. Cek atuh lalaunan sumpan simpen teh ieu. Mending gantian teu bisa aja atuh sia lalaunan. Oh nyo aing. Mending naon sih ngapoe teh amak-amakan wae. Bosen da ngadengeun age. Hai Neng. Jasmine, ada kamu keur naon di dinya ieu teh? Lagi nungguin kamu. Jadi gimana nih ini teh? Jadi enggak? Naon kamu ya teh jual gimana? Naon? Camping teh ya? Gimana? Kamu mau enggak? Mending ku kekehnya eta camping. Mana mah hoream. Mending enggak usah hoream atuh kamu teh. Sok enggak apa-apa nanti aku yang bawa jajanan pas campingnya. Gimana ya? Mending naon jajan hungkul teu sarareubuh teuing. Ya udah atuh sana aku ditemenin es teh. Teh jumbo gimana? Bung teu seubeuh. Mending kudu seubeuh wae mana mah ya udah sama aku dibawain nasi padang deh enggak apa-apa. Deal. Jadi iraha teh campingna ya engke we atuh geus libur sakola geus pembagian rapot. Oke Jasmine, tapi engke mah neng hayang perkedel ajang rendangnya deungeuna. Iya, meni deking si mang lagi teh naon. Tapi bentar, tendanya gimana? Nyameureun, nah nanyakeun ke aku, kan kamu anu ngajak camping na oge. Iya, tapi kan aku geus bawa makanan, jadi kayak gimana ya, meni ya kamu aja yang minjemnya. Meni nginjem ka saha atuh? Ka Bu Imas. Ya heula, kan Bu Imas ada boga tenda nage, iya gak sih? Emang bakal dibere injem gitu? Kan pas kita waktu itu nginjem tadi beresan deh, ajang tadi balikin deui sebenarnya mah. Tuh yang tak hafal aku mah. Kumaha Neng boga ide. Assalamualaikum Bu Imas. Waalaikumsalam. Neng, keren ya. Ini Bu Imas, Neng teh mau meminjam tenda. Non, kamar kan nginjem tadi beresan doi, tapi dibalikin doi. Iya, soalnya waktu itu teh kita lupa Bu Imas, jadi mohon maafnya, minta izin apa izin. Iya, dimaafin, tapi mohon maafnya nih, ku Ibu Imas mau diberinjem dulu, soalnya pernah mah jorok. Oh gitu, padahal si Mama teh lagi bikin kue tahu Bu Imas, jadi lamun minjemin tenda ke dibere kue ku si Mama. Har, gitu ya teh? Iya kayak gitu Bu Imas. Ya atas atau anak kita mah Ibu Imas ka bumi bobot artinya nyanak tenda kayak tenda aku Bu Imas antarkan kayak mana pokoknya Mas siapkan kuenya tunggu ya iya kumaha Neng berhasil Min. Yes kalau kayak gitu mah ayo tuh kita ke Alwawidi beli gas portable buat comfortable. Let's go so atunya ratu iya si kakak El jeung si Adi El nih harese kana nyatu tehnya sok buru geura nyatu. Alas jahe barek karek inget panoman yang tadi kemere kue ya samperkeun heula Ibu si Monyong meni reuwas ieu sok di mana wae astagfirullahalazim ngareuwas aing maneh aduh tuh si Timi ge reuwas oh Ibu reuwas ini teh maaf atuh ya sumbangan meni ku anggernya mana geus minta sumbangan teh ieu jeung mana bisa asup ka dieu sagala pan dikunci panton oge kata siapa dikunci itu Malongo oh Malongonya bohong bener jika nama can dikunci jadi mana arek naon itu ka dieu ieu nya minta sumbangan atuh sok mana 10.000 jol we 10.000 ari maneh bawa marek dibere bawa moal ku bae teh ieu meni pede aya teh loh maknya ibu moal mere ini teh ibu orang Islam bukan terus ini banyak dombanya maknya ibu moal mere ya pan anu loba mah domba atuh ieu lain duit mana hayang nyahayang atuh ibu nyasok atuh ari hayang mah cuk cokot karungna di ditu karungan ku sorangan oh ini teh dombanya di karungan moal karungnya sama dombanya ibu har saya nunduk mere domba bayar mah nunduk mere domba ieu tah mere di handap oh ibu ini nggak sopan mere saya yang kayak gitu saya mah nggak mau itu mau duitnya aja iya nya apaan tinggal dijual eta nu di handap gimana menang duit ieu mah lumayan eta teh alah saya mah tidak mau lama itu mah kudu ngajual kudu tepar rugu saya mah mau duitnya aja langsung sekarang mana ya enggak atuh ari tidak mau mah teu naon sok Timi geura nyatu deui ya sok buru ya
Har, ibu kadon ke sana ini mau merek sumbangan sama saya. Meni kudu pisan ya teh, barang merek sumbangan ya. Nya kudu atuh, bina mah 10.000. 15.000 ke teu naon sih. Sok, naon mana ejeng di minimalan ieu, minta sumbangan teh tebalik. Tapi lamun mana yang sumbangan aya ieu di barang. Aya syaratna maksudna teh, rek moal. Naon eta teh ibu syaratna? Nah, syaratna teh nya mana kudu merek info ieu ka Bu Erna atau gosip gitu. Semakin hot, semakin besar sumbanganna sok. Kumaha? Oh, ibu ini kok malah ajak saya ngegosip bukannya merek sumbangan? Dosa eta teh ibu. Nya enggeus ari kitu mah Ibu Erna mau merek sumbangan. Sok jeung gerak taruang deh, gerak taruang sok geranyana tuh kadinya lah. Ya sudah atuh kalau kayak gitu mah ibu. Apal enggak ini yang teteh-teteh di sisi jalan yang baru ngontrak? Oh eta tak apal. Emang kunaon? Katanya dia teh Elci. Alah, anu bener ari maneh. Terus kumaha deui ya? Asik asak ieu mah jiran ka hiji. Untung we si Ratna teh pesenan anu leutik. Jadi panteri wah nyeuna. Aduh, ning geus kaombek ya jeungit. Mama Neng, punten. Mangga. Rek naon eta si Imas ka dieu nya? Aduh, mana geus teh kuat ke batuk Imas buruk bukan. Takut teh ngadar kowe Neng. Naon Imas? Aduh, mana nih repot-repot nyiapkeun jang Imas kakak saloyang gitu. Nah, penting ya. Naon eta maksudna? Kue? Heeh, kue. Har, naon ya mana jang nyagian mana? Ieu mah pesanan si Ratna. Har, terus kue Imas mana tuh? Kue naon mana Imas? Jeung anu pesen wae we. Ya emang tepasan Imas ke, tapi pancek si Neng cenah lamun Imas teh nginjemkeun tenda, gede berek kue gitu matakna Imas. Oh tenda ya, jangan ditukerkan aja kue. Terbalik ya mah kalakuan baru langsung setunjuk, tinggalikeun we ku aing mun balik ka imah disiksa badag ku aing mah. Har, Neng, kada lamun ya. Naon Imas? Mana ku Imas? Sini kan. Ya tuh coklat hiji. Alah, kue banyak hiji dulu atuh nya. Heuh, sok atuh coklat dua mah pek. Aduh, nuhun nya Mama Neng. Ya, memang stampingnya duanya. Aduh, nuhun pisan. Ya tenan ada cuma di dieu nya. Nuhun Heeh. Awas ya Seneng tinggalikeun mun balik. Disiksa badag ku ieu mah. Moal meunang kaluar, moal meunang ulin tinggalikeun. Si Jasmine ngomong nih itu bener pisan ini ngaku neng sorangan jadi neng balik sorangan Neng kamu teh mana ti awawi dia neng mah naon kitu Ica iya nah Ica tuh dibawa neng deh mending kudu mau maneh Ica berat maneh teh gemrot ya kan atuh da Ica ganteng tadi gandong neng jadi moal berat heueuh kumaha maneh we lah Ica bebas. Ari kamu geus naon ti awawe di Neng? Geus meuli gas portable. Oh, kamu ada dagang sosis bakar. Nah, jeung dagang sosis bakar segala di kamu. Neng mah ada camping, matak meuli anu kitu ge. Camping di mana ari kamu ini teh Neng? Terus jeung saha? Di taman Neng, jeung si Jasmine berdua. Oh. Nah, Ica tadi ajak ini teh, kalian udah nggak mau ya temenan sama Ica. Hari itu pan kamu mau camping, tinggal ngomong, hayang khawatir boom, jadi salah saha. Ira, Ica ngomong gitu, ada ente pernah Ica mah. Hari bahasa kamar sok dia masih Jasmine. Naon eta lamun lain ngomong? Oh iya kan itu mah pas kamari atuh Neng, lain pas ayeuna. Coba kamu tanya na ayeuna, pasti jawabannya berbeda. Meni hoream ngomong lagi geus Neng mandek balik. Baik Ica. Ini ari Ica diajakan tuh ini teh campingna. Henteu. Meni jahat si Neng mah. Dan status galau di Facebook. Si Ica mah lieur jelema teh ongko embung tapi yang diajak. Ongko teu ngeunah tapi ludes. Di mana we maneh si Neng? Oh iya mah Neng mah geus ulin. Kan tadi mama neta ulin. Oh ulin. Sing diuk dirinya. Heeh. Nanya Neng asa teu geunah hate kieu di tadi aku si mama. Takut ih. Tadi si Imas teh nganterkeun tenda. Terus bari minta kue ka dieu teh. Ngomong naon maneh ka si Imas? Henteu Halah, waduh Seneng. Ini tadi si Imas ngomong cenah lamun nginjamkeun tenda ke dibere kue ku mama. Nah, ada mama mah teu ngomong kitu sok.
Tuh yang mata apa pan ulin. Halah, waduh. Meniges nyaho, kue teh pesenan batur ya. Kadon ngomong gitu kasih mas, geus nyaho pesenan. Mana teh boga pikiran ya. Kumaha cenahnya maneh? Nya teuing atuh nih, dalam mun kita ngomong gitu, kamu dibere ieu tenda ku beuing masna, paning teh camping jadi butuh tenda. Tah pan berarti bener maneh nu ngomong, mun maneh wani ngomong gitu, berarti maneh kudu wani tanggung jawab ya. Gantian kue mama eta dua dicokot ku si Mas. Tanggung jawab naon dari mama? Nya gantian kuehna. Geus di kumaha deui? Kumaha gantiana ari mama? Paning nage teu boga duit atuh. Pan mama teu mere duit. Mana tuh minta duit jauh gantian? Teuing teu nyaho. Pokona mama hayang digantian ayeuna keneh. Sok tong mana-mana bantuan indung kudu tanggung jawab diajar maneh teh. Tanggung jawab sih tanggung jawab, tapi teu kieu oge meureun. Nya heueuh atuh, pananya bae anak teh bingung ieu. Mangga. Eurek ditanya sian mali. Muduh. Oh, kue ku mama. Lama bunte. Gak ada.